jeung bisi hayang nyaho lolobana jelema anu cilaka teh lain ku musibah tapi ku nikmat. Catat tak ku urang lain ku musibah lolobana jelema cilaka teh ku naon ku nikmat sabab loba keneh naon loba keneh nikmat tinimang musibah ku sabab nikmat loba akhirna teu bisa kasyukuran kan benu we Allah teh ku sabab loba nikmat lah sepoho kanu maparin nikmat ku sabab naon loba nikmatna teh kan naon pangna kana musibah ieu teh kan osok inget wae kan sok inget wae naon cing sababian ai kana nikmat sok poho wae tuh diantarana musibah mah da saeutik aya nu saeutik mah sok kainget-inget gitu kan bener teu abdi kapungkur keur budak nepi ka keur budak geus aki-aki nini inget eta kungsi gering 3 poe lain ai kungsi cagerna sabaraha puluh tahun kungsi cagerna gitu. Duh, abdi eta mah kantos sesak napas depi kalebet rumah sakit. Kenging 3 dinten di rumah sakit mayar sekian juta cenah di rumah sakit. Lain ai bisa ngarenghapna. Anu teu sesekna teh gitu teh. Abdi nyeri soca nepi ka teu bisa beunta-beunta acan. Kenging 3 poe lain ai nenyona. Tuh ya. Bayangkeun ku urang. Jadi lolobana jelema nu cilaka lain tina sabab musibah, tapi tina sabab naon? Nikmat. Numawi dawuhan Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kacida saeutik pisan ti golongan hamba-hamba kami anu ahli syukur. Nu ahli syukur saeutik pisan. Dugika ku Allah disebatkeun saeutik pisan. Ya. Ieu teh nuduhkeun kana naon? Allah taala ngadawuhkeun kitu. Ieu teh isyarat yen nikmati Allah teh geus teu aya wilanganana musibah mah saeutik. Nikmati Allah teh teu aya wilanganana. Nah, ai kana nikmati Allah taala aneh bet jadi saeutik syukurna. Malah loba anu mepohokeun kana nikmati Allah. Kan? Mun bahasa urang ieu mah mun bahasa urang aing mah nyeri hate. Kitu. Beurang jeung peuting ku aing disewuk sagala bubutuhna beasna duitna sagala rupana sok imahna sagala rupana. Aing menyeri hate teu ngareret ku mata sabelah ka aing teling ka aing tak kitu saeutik nu eling ka aing gitu kan pahami ku urang ye makna wa qalilum min ibadiyasy syakur lain nuduhkeun kana saeutikna jalma nu bisa syukur wungkul lain tapi ieu nuduhkeun kana pohara tohaga na nikmati Allah subhanahu wa ta'ala tapi nah kitu teh disyukuran nah teh eling ka Allah nu maparinanana kan ieu makna wa qalilum min ibadiyasy syakur Allah nu matak nu panghese-hesena lain sabar tapi syukur. Naon nu jadi sababiah pangna leuwih hese syukur ketimbang sabar. Di antara nu jadi sababiahna sabab jelema kafir ge ketika dibere musibah dalah dikumaha najan teu nyaho ka pangeran teu percaya ka pangeran dalah dikumaha ujung ceritana nya mau tidak mau kudu narima we. Lain gitu.
pasti kabehanana bakal gitu. Rek nu iman, rek nu teu iman, ya mau tidak mau ai geus kumahakeun atuh. Dan dibere geringnya geus dikumahakeun atuh. Kacilakaan ai geus dikumahakeun atuh, teu kan? Jadi karena musibah mah tong boro mah jelema nu iman, nu kafir ge gitu kan bisa narima. Beda jeung kana nikmat. Tong boro mah nu kafir, anu iman ge itu kan hese anu kan syukur, hese anu eling ka Allah nu mapareuna nikmat.